tanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang ki hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajen di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula mah tenang cegeuna eta urang ngomong mah ngeunaheun kan ya heuh bangunna ngeunaheun basa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge tapi heran kok kotok asane tah mantap kula tenang cek jana moal wajen kuku mah ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh mah bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang aya di bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah ya Allah tayatalah Hatim Asom hebat ditanya deui nomor kadua tina opat naon nomor kadua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha komo eta mah salat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur urang mah ya urang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula dua aya bae tanu ngajak bisnis tuh ngaji seuri bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran waduh ieu mah gede ieu keuntunganana ieu coba deuk salat duha teh jadi teu bisa digantian tah padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat Tuhan teu tah eta urang teu bisa tah istiqomah badak cek Hatim Asom iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian ku nu seje cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula cek nyana sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal
Masya Allah. Ieu nu kadua. Katilu naon? Nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh yang ngadadak. Henteu pernah aya surat heula. Kepada yang terhormat Lurah Miskar, seminggu yang akan datang engkau akan dicabut. Kan ngeunaheun kos kitu mah tah. Atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom paeh. Orang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang, orang nu maot keur tahlil senang, orang maot keur maca Quran, masya Allah, maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rob, maot keur itikaf masya Allah. Kan ieu mah keur di hotel, masya Allah, di anu osok mandi aya uapan teh naon taruh misar ngaranna, udah seri. Lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang. Nah, cek Atim Asom nu manta kulama selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aksiru min zikri hazimil ladzat, lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh. Ulama terus bae cakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh. Inget ka paeh, inget ka alam barzah, inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab, inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tah ieu nu mantak urang haju daek ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh. Aju segala kamana di lebaran coba bejakeun ke mana? Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut. Tah mah jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho ka paeh eta geus kitu ya Allah ya Rabbi. Nah ieulah hati Asom hebat jasa nya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu tuh tenang. Nomor kadua amal teu bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atuh pan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun sahur balalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu anu sok biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantes buka aju salat maghrib samarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh di taraweh orang seueur ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak hartina maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kuno yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cak ada teh. Nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti
larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieu lah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia. Teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih ti cinta naon ya? Resep. Atuh cinta teh resep teh. Dunia teh eta. Henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masyaallah karim. Teu daekeun dah. Ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim. Naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sasadar-sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula, teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh ku sebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh. Jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah, lamun urang bisa nopat perkara, geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi, urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha mun eta ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia ajuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung? Lah teu deui urang aya urang ieu. Aya mun teu bae. Asana moal kebal pamajikan balik.